Walima saliwatan doang ge geus nyahoeun. Teu kudu kadeuleu ngadenge ngaranna doang geus nyaho. Sebab wali mah amprok jeung para wali deui. Aya wali asup ka hiji daerah, nyana kakara kadinya, nyana ngambe. Di dia aya wali cak nyana ngan teu bisa ngomong nya teu meunang ngomong. Kaambe ku nyana. Kaambeun ku irung batinna aya wali kau. Mantak nyana nyahoeun di dia aya makam wali nu geus maot ku nyana katebak, geus maot aya wali jeung makam wali. Kajahoan ku nyana, amprok irung nyana jeung wali. Kok bisa gitu sih, ja? Heuh nya teu nyaho. Kok bisa gitu sih? Keke coba supaya hayang jatang ka dinya kumaha? Ya gampang. Hayang nyaho kos kitu teh gampang. Coba cenah jelaskeun kiai kieu. Heulana, lalauna. Mun hayang nyaho babari sabenerna. Itu termasuk ese henteu babari jasa. Isarah cek ahli tasawuf bahwa di mana jelema geus diangkat jadi wali bakal bisa ngabedakeun antara dua perkara nu lalawana. La yakunul arifan hatta yasulalahu tamiz baina diddai. Moal aya jelema marifat ka Allah eta marifat sehingga hasil ka anjeunna ngabedakeun antara dua perkara nu lalawana. Nu duanana jelas ka anjeunna sehingga bisa ngabedakeun antara rububiyah jeung ubudiyah dina hiji tempat, hiji perkara. Bisa ngabedakeun antara ruhaniyah jeung basariyah. Bisa ngabedakeun antara hisi jeung mana. Bisa ngabedakeun antara kudrat jeung hikmat. Bisa ngabedakeun antara alam amri jeung alam khalqi. Bisa ngabedakeun antara syariat jeung hakikat. Bisa ngabedakeun antara fana jeung baqa. Bisa ngabedakeun antara sakar jeung sahwi, mabok jeung waras. Wa hakadza sairu diddin al mawjudin. Kitulah seluruhna anu lalawanan dua nu aya di mawjudat mungkinat di dunia nyana selalu bisa ngabedakeun moal kasaliru. Allazi waqa bihi tajalli bainar rububiyyah wal ubudiyah. Anu memang terjadi tajalli antara rububiyah jeung ubudiyah. Jadi geus moal kasaliru. Urang mah gadatangan kiai kasaliru kene ye kiai ka mana ye arahna ye ngajakna ka mana saliru urang. Wali geus moal saliru pasti Golkar. Geus moal saliru ye. Urang mah masih kene keliru antara ieu mutiara asli apa mutiara buatan. Urang mah kaliru. Ieu teh kitu kinyang asli apa kinyang buatan. Lantaran nu dipake ku Habib Rojak kabeh hurung. Teu nyaho asli apa buatan. Ditipu urang itu. Jadi teu nyaho tukang batu bisa ngajelaskeun nu asli jeung nu teu asli dina lebah batu. Tukang pakaian bisa ngajelaskeun ieu nu katun asli ieu nu lain. Bisa ngajelaskeun segala rupa wali mah bisa ngajelaskeun pertama antara rububiyah jeung ubudiyah. Aya jelema make udeng-udeng, make jubah, make jenggot. Aju tungkul bae. Asal ngomong aya batuk setik. Urang mah geus ajobe wali asana ieu. Wali asana ieu. Aya jelema make lepis, kemudian make kaos, teu make kopea-kopea acan,
make kacamata hidung wajah orang ngasan anak berandal ya bae urang lamun neuleuh zahir bae kos kitu keliru urang nu lain wali di wali-wali anu wali di lain-lain anu lain kiai di kiai-kiai anu kiai di lain-lain keliru urang mah teu bisa ngabedakeun sebab urang mah kakarak datang ka pandangan zahir bae teu nyulusup ka jero encan jadi wali kos kitu wali mah saliwatan doang ge geus nyahoeun teu kudu kadeuleu ngadenge ngaranna doang geus nyaho sebab wali mah amprok jeung para wali deui aya wali asup ka hiji daerah nyana kakara kadinya nyana ngambe di dieu aya wali cak nyana ngan teu bisa ngomong nya teu meunang ngomong kaambe ku nyana kaambeun ku irung batinna aya wali kau mantak nyana nyahueun oh di dieu aya makam wali nu geus maot ku nyana katebak geus maot aya wali jadi makam wali kajahoan ku nyana amprok irung nyana jeung wali kok bisa gitu sih ya heuh nya teu jamu kok bisa gitu sih coba supaya hayang datang ka dinya kumaha ya gampang hayang nyaho kos kitu teh gampang coba cenah jelaskeun kiai kieu heulana lalauna mun hayang nyaho babari sabenerna henteu termasuk hese henteu babari jasa urang ku ari diuk merenung deuleu ku urang kemewahan dunia deuleu ku urang dunia tapakuran ku urang dunia cet bae teh orang barang neuleuh Innova be nya Innova resa naiklah Fortuner lah naik resa luhur teh cenah kiai tambah teu kabeuli sekopi atuh sekopi turun tanazul turun resep aman neuleuh sapeda resep neuleuh motor resep neuleuh mobil resep neuleuh nu geulis resep neuleuh hotel resep neuleuh imah resep atuh kabehan kos kitu mah kabehan berarti eta halayak rame kos kitu tapakura dunia kurang tapakura mun hayang ceuli urang ngadenge suara wali mata urang neuleuh wali hate urang ngahiji jeung wali tapakuran dunia baheula dunia mulai urang kakang jeung rasul jakang jeung rasul mah ditawaran gunung Uhud jadi emas sakitu gejang perang embungeun berarti tersepen karena dunia hiji kedua ketika kangjeng rasul maot ku embung-embungna kana dunia ngan aya kacang doang sabelah ditinggal dahareun embung jasa kana dunia j aya aing kok resep abad kana dua kanjeng rasul mah teu resepeun kana dunia jauh amat perbedaan aing jeung rasul jauh amatnya luhur teuing kanjeng rasul mah Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Abu Bakar Siddiq mun dikira-kira lauzina imanu Abu Bakrin lamun ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq sorangan dicecepeh anu hiji deui urang kabehan masih kade beuratan iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kakayaanana luar biasa sebab Abu Bakar Siddiq mah sudager pedagang tapi kok hebat amat teliti ku urang koreng Abu Bakar Siddiq mah tersepen kana dunia urusan dagang urusan kasab kabelah dieuna dipake berjuang naon dibutuhkan
diajukan ku Kangjeng Rasul yang berjuang langsung ditangkes ku Srina Abu Bakar Siddiq ketika memohon Kangjeng Nabi saha anu geus pangeulana sedekah dina poe ieu ngacung Abu Bakar Siddiq saha anu geus menyantuni yatim piatu poe ieu ngacung Abu Bakar Siddiq saha anu geus berkorban jeung demi kepentingan agama ngacung Abu Bakar Siddiq setiap Kangjeng Nabi nanya urusan dunia ngacung Sirna Abu Bakar Siddiq ditanya saya Abu Bakar Siddiq kok bisa kos gitu sih geus teresep karena dunia bandingkeun diri urang jeung Sirna Abu Bakar Siddiq jauh amat bandingkeun deui jeung para wali-wali nu kabelah dieuna Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Imam Ghazali terus kabelah dieuna para guru-guru urang kabeh nu diangkat jadi wali baik wali abdal nukoba nujaba uropa al-soib komo jadi wali kutub mah mukhtar jadi imaman jadi kutub kabeh anti dunia jaya gersep amat kasekupinya kumaha sih atuh ai kitu mah berarti aya cara ye supaya ulah resep kana dunia ye kajen kumaha ge aya cara jadi paksa-paksakeun ge ulah kena resep kana dunia hese bae tentu aya metode aya kefiat aya cara neangan urang carana tentulah ka jelema anu geus teu resepen dunia urang lamun nanyakeun soal urang ulah resep kana dunia nanyakeunna ka DPR moal kapanggih datang ka modar moal kapanggih bae nanyakeun ka DPR moal kapanggih daek modar bae geus sasian nu modar lain moal kapanggih nanyakeun urang ka pamarentah tanyakeun ku urang ka pamarentah ieu supaya ulah resep kana dunia kumaha ieu hate ieu moal kapanggih datang ka IIRA ge moal nanyakeun ka lurah moal nanyakeun ka camat supaya ulah resep kana dunia moal kapanggih nanyakeun ka bupati nanyakeun ka gubernur moal kapanggih nanyakeun ka presiden supaya ulah resep kana dunia moal kapanggih moal kapanggih nanyakeun ka saha nya kamui coba kamui tanyakeun ja ieu teh Majelis Ulama Indonesia hebat jasa predikatna coba orang guguru kanyana supaya urang resepen kana dunia pugunya na cicing dirinya ge hayang gaji moal kapanggih moal kajian kumaha ge coba urang tanyakeun ka nu boga yayasan sugan kapanggih ye pondok pesantren nu boga yayasan coba kiyaina urang tanyakeun supaya ulah resep kana dunia coba kumaha moal kapanggih sebabnya nu mantak nyeun yayasan ge hayang supaya kabeuli Avanza kamana atuh neanganana coba ke tukang sol nu mantaknya ngesol ge hayang dunia ngan didinya bae ge nama kasabna kamana atuh ka tukang hordeng atuh sarua bae kamana neanganana ieu atuh ieu supaya ulah resep dunia kamana neanganana teangan kurang ja Kangjeng Nabi teresepen dunia Sina Abu Bakar Sina Umar Sina Utsman Sina Ali reng-renganana teresepen kana dunia kemudian di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Syekh Junaidil Baghdadi Syekh Sirisi Syekh Marupil Kursi terus teresepen kana dunia kabelah dieuna wali-wali sangat teresepen kana dunia moal diangkat jadi wali nyana lamun resepen kana dunia aja urang teh hayang nurutan eta teh abe aambean urang teh bisa ngambe aambean wali dedengean urang supaya ngadenge dedengean wali dedeleuan urang supaya kadeuleu wali teh kumaha sebab lu kadeuleu ku urang mah kuari dedeleuan nu halayak rame nah teangan heula atuh guruna nu bisa ngabalikeun fakta nu biasana perwatekan mata neuleu kana nu indah-indah supaya dibalikeun tak melalui guru nu teu indah tersep supaya memceli nu biasa diwatekeun ngadenge nu merdu-merdu ngeunah kuari dibalikeun fakta tersep gadenge nu merdu-merdu barang dahar nu biasana lazat jeung ngeunah nu diwatekeun kana leta kuari mah asa aya-aya di luar kalazatan jeung nu ngeunah
teangan coba guruna tek baik apa ya Habib Roza bang ngerokok baik tak akur ima kos kieu lain guru ima kos kieu gue lain teu beres kudu digantung ima kos kieu teu pagi aya ngular resep kana dunia teh aya cara unggal kitab tasawuf kabeh nyaritakeun kudu anti dunia tapi praktekna ihya hikam tapi tetep bae hese bae tetep diaji bae hikam malah hikam teh dikembangkeun supaya jelema teh udun